Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wejeng enjing, wejeng siang, wejeng sonten para siswa sadaya, wejeng patepang di channel e-health ya. Dina kesempatannya Bapak baris melar ngenaan artikel. Naon atuh ari artikel teh? Artikelnya eta karangan faktual nu lengkap kalawan dijieun panjang nu tangtu. Biasanya pikeun dipublikasikeun dina media massa, boh koran, majalah, website jeung sajabana. Artikel miboga tujuan nepikeun gagasan jeung fakta sangkan bisa ngayakinkeun, ngadidik jeung ngahibur. Ari cara nulis artikel, aya nu ku cara narasi, aya nu cara deskripsi, aya nu ku cara eksposisi, kitu deui aya nu ku cara argumentasi. Bahkan aya anu gabungan tina eta bentuk karangan tadi, narasi, deskripsi, eksposisi jeung argumentasi. Artikel diwangun ku bebuka biasana aya eusi oge aya panutup. Cara ngabentukna aya nu cara deduksi, aya nu cara induksi. Nah, mangga ayeuna urang bahas heula ngeunaan narasi, deskripsi, eksposisi jeung argumentasi. Kumaha cara ngabedakeunana? Urang cokot wae tema ngeunaan pasar misalna. Kecap pasar bisa dibentuk jadi opat karangan tadi, narasi, deskripsi, eksposisi jeung argumentasi. Jadi gumantung urang ngabahasna di lebah manana. Misalna wae nyen karangan temana pasar dina bentuk narasi. Kusabab narasi mah eusina nyaritakeun hal-hal nu kajadian ti awal nepi ka akhir kawan runtut ya. Meureun lamun nyaritakeun pasar meureun nyaritakeun kumaha perjalanan hiji jalma yang di imah ka pasar balanja balik deui ka imah menang belanjaan. Contoh dina naon kalimat misalna kieu. Isuk-isuk kira-kira jam genep kuring indit ke pasar jeung adi kuring mawa karanjang teu naik mobil ngahaja kuring naik motor we supaya gampang. Dari pasar mah loba jelema supaya babari parkir deui sanggeus anjur ke pasar disimpen we di tempat parkir kuring jeung adi kuring asup ka jero pasar. Nah bentuk siga tadi narasi ya, usahab nyaritakeun kumaha lamun pasar dibentuk dina wangun karangan deskripsi. Lamun ditingali dina pengertian deskripsi nyata wangun karangan nu ngagambarkeun pangindra. Naon wae pangindra teh? Hal-hal nu katingali, karasa, kaambe atau kacium nya, karaba, kadenge eta patalina jeung deskripsi. Ayeuna kumaha lamun dina karangan deskripsi? Ya, pasar masih pasar temana ieu. Kumargi nu disebut deskripsi manyata gambaran hal-hal anu katingali, kadenge, karasa, kaambe, atau kacium, karaba jeung kadenge. Nah, maka karangan oge patalina jeung indra eta nu 5 ya. Misalna kieu, barang asup ka pasar katingali ya ayat tarasi kukuring diraba dipencetan hipu karasa dicolek saeutik di ambuan kaambu bau keur anteng ngambuan tarasi kadenge padagang tarasi keur adu tawar harga jeung anu meuli tarasi kuring ge ngilu we langsung ngilu nawar eta tarasi teh. Nah, eta indra naon eta nu tadi? Mangrupa indra paningali, palambe, terus pandenge. Nah. Jadi lamun ngagambarkeun indra siga kitu berarti eta karangan teh deskripsi. Sok sanajan karangan deskripsi bisa dina aya dina narasi aya nu dina cerita. Deskripsi oge aya anu dina bentuk eksposisi karangan biasa ya artikel lah istilahnya. Nah, ayeuna urang
patalikeun jeung eksposisi karangan eksposisi lamun temana pasar naon sih nu dibahasna. Nah tangtu meureun anu dibahasna teh lain nukat sium karaba jeung ka ambe, tapi meureun hal-hal nu sifatna bahasan. Kumargi naon sebat eksposisi mah nyata karangan eusina melar hiji karangan hiji karya ya, tujuanna pikeun maranyaho kanu sejen. Nah, sanggeus maranyaho kitu anu dibaranyahona jadi nambah wawasan eksposisi. Jadi lamun karangan tentang pasar tadi misalnya ngabahasna ngeunaan definisi pasar teh nyaeta tempat jual belina penjual jeung pembeli bla 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 kali itu panjang lebar. Fungsi pasar diantaranya naon disebutkeun. Nah lamun ngabahasna siga kitu berarti teh tos ngabentuk karangan eksposisi mengekspos ya salajengna ayeuna leuwih dalem nyata karangan argumentasi. Nantina kecapna ge argumen berarti argumen di karangan eusina nepikeun nembrakeun argumen atau pendapat-pendapat. Nah lamun mah tadi karangan neunaan pasar teh ngabahasna ngeunaan kumaha relokasi pasar sumber misalnya sanggeus kajadian kahuruan pasar sumber ditetepkeun pikeun dibangun deui di tempat asalna kunaha atau kunaon teh dipindahkeun sanggeus menang penelitian ti sababaraha ahli ngeunaan perpasaran ternyata pasar sumber lebih cocok di didinya tempatna kunaon margina kahiji patali marga atau angkutan ngalah lewat kadinya henteu ka daerah kenanga misalnya nu rek dijadikeun tujuan nu kadua tadi ya. Nu salajengna sanggeus aya kumpulan-kumpulan antara pedagang jeung pembeli perwakilan ternyata para pedagang ogah atau embung pasarna pindah ka kenanga kalawan alasannya macam-macam ya. Salajengna nu sajena mungkin faktor pasar sumber geus populerna di dinya. Nah, lamun bahasan-bahasan siga kitu nepikeun alasan-alasan kawan dumasar fakta nu lengkap anu ilmiah, nah eta tos lebet kanu karangan argumentasi. Jadi tema sarua tapi bentuk karangan bisa beda gumantung urang ngabahasna tos ya. Kumaha perbedaan narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, argumentasi, ya. Nah, kayak orang pasihan contoh karangan anu bentukna narasi, ya. Ayeuna urang lajengkeun heula kanu materi salajengna nyaeta kumaha cara ngabahasna aya nu deduktif, aya nu induktif. Nah, dina bahasa Indonesia ge sami aya deduktif, induktif. Nu deduktif teh nyaeta nepikeun karangan ku cara nyebutkeun heula inti-intina kakarek anu penjelas atau nyebutkeun heula hal sifatna umum heula kakarek anu khusus atau cara deduktif. Nah ini induktif sabalikna jadi justru nepikeun heula hal-hal sifatna khusus kakarek nu sifatna umum atau nu sifatna penjelas heula karek inti. Ayeuna orang pernah ngeunaan induksi. Nah, induksi kabagi tilu. Naon bae? Nu kahiji aya nu disebut sifatna generalisasi, aya nu disebut analogi, aya nu disebut hubungan kausal. Tadi tos disebutkeun yang disebut induksi mah sabalikna tina deduksi. Nyata ngabahas heula nu sifatna khusus kakarek penjelasan umum atau ngabahas heula sifatna penjelasan heula kakarek inti. Nah habet dibagi tilu orang perhatikan ngenaan generalisasi ya mangga tinggal paragraf nu kalebet kanu cara ngabahas generalisasi. Tah ini lajengkeun anu cara ngabahasna analogi.
salajengna anu hubungan kausal. Nah, mangga ditinggal. Nah, tinggal kasalena ya. Jadi ayeuna tos tiasa ngabenten genta. Jadi intina lamun generalisasi mah contoh ayeuna perhataskeun ngeunaan anu generalisasi. Tadi disebutkan mungkin kelas 7B atau kelas 8B nilai Ahmad 8, nilai Amir 7. Rata-rata lobana nilainya 8, tapi aya saurang anu nilainya genep. Ya, jadi bisa disimpulkan ya nilai kelas 8B mah barudakna atau bisa disimpulkan yen barudak kelas 8B mah budakna cukup pintar general. Jadi kesimpulan di ujung tadi sebat generalisasi. Analogi tadi sebatkan Allah nyiptakan alam semesta kalawan diatur tartib timiti matahari terbit, matahari terbenam. Jadi disimpulkan yang Allah mencinta alam. Nah ya analogi kusabanjena miara alam. Jadi analogina Allah teh mencinta alam. Salajeng nah hubungan kausal. Nah, contoh misalnya si A diajarnya kerja keras, ya, unggal penting sholat tahajud, ya, tiap indit sekolah ngadoa minta izin ke orang tua. Pas ujian manehna lulus ke sekolah favorit. Nah eta sabab pas ujian lulus ke sekolah favorit akibatna eta. Jadi hubungan kausal. Ya, jadi nu nyaritakeun atau nu nyebutkeun sebab karek akibat disebut hubungan kausal. Eta cara ngabahas induktif sebab akibat atau hubungan kausal. Nah tadi yang ngeunaan generalisasi terus analogi sareng hubungan kausal. Ayeuna orang bahas deui ngeunaan contoh karangan narasi. Nah mangga sok tinggal contoh karangan narasi. Ayeuna nu deskripsi mangga tinggal. Anu eksposisi. Anu argumentasi. Mung sakit tuh materi dengan ya mudah-mudahan aya manfaatna. Tong hilap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Tong hilap oge dugikeun salam Bapak ka sepuh-sepuh hidup ya. Mudah-mudahan materi aya manfaatna. Kanggo latihan soal terus aya dina link deskripsi mangga buka ya. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.